Gimana? Cai masih kaset teh. Asa baheula makan ieu, ka dieu. Jika nama ka dieu, da aya tatajakan ke salama. Aduh. Nah, ari si kasetnya. Ari mah ari ka mana? Bade kamu misi kaset. Nah, kadinya mau jalan. Hah? Ah, itu baru tau ke aya jalan ka dieu mah kasih kaset. Untuk percaya wae sih mama. Iya sendak mah mana hiji? Naon deui atuh mah? Ujang di mana ieu sendak mah we hiji? Eta di nu kelek. Di dieu nya di dieu tadi dia sendak teh. Eta di nu kelek. Oh nya. Mah poho. Aduh. Abong kolot ya. Urang teh naekna. Sok dia orang bantuan Pabi. Sia. Rek naon maneh? Dasar udah keluar aya nama di kota kesana kan ka kolot teh. Urang rek teh sekeut wae. Oh ini. Main lah. Mana eueuh? Ieu nu ngeunah kitu naon eta mental lah. Koe munah wae mental maneh mah. Mane medit kitu euy diajar ku saha medit. Lain masalah pedit ya. Terus Mana hayang koe ieu? heeh. Jawablah pertanyaan urang. Hitungan maneh ka babaturan teh euy mau kudu Lain boga gitu segala. kan urang. Sok bae lah naon lah. Benar. Heeh. Ya, pertanyaan tarik mana? Kereta api jeung pesawat terbang. Semua juga budak polon wae ka urang teh kitu mah gampang atuh. Kok Tarik kereta api. cing naha? Kereta api mah kan lamun misalkan jalan oge geus ngorondang kan eta. Ngorondang gitu teh geus tarik atuh. Model lamun nangtung. Bener. Bener mana itu? Bener. Salah. Terus Ayeuna cek maneh kan kereta api ngorondong wae geus tarik. terus Terus mau nangtung. Mau kapal terbang tuh mah gitu. Tah, anu bener mah tarik kene pesawat terbang. Pesawat terbang mah kieu. Naon majuna eueuh jangjangna si sayapna cicing wae ge geus tarik. Komolong dikeplek-keplek ieu. Udah japati sia mah anjing. Geus Bener bae eta. tuh. Sok eta lah. Geus lah. Atuh ya mere lah. Kina sigana ieu euy. Yo, Euy. baca keur geus di ditu teh ya. Si Pohang kan di jailannya. Heeh. Nah, amek teh ka urang ieu kamarane. Oh, tuh. Kan urang ka imahna jeung si Abud kamari. Syukur teh gitu mah. Tenang rek panjang umur. Kenal Pohang emangnya? Bahaya ini euy. Di mana ya buaya? Bahaya ini urang rek. Bahaya. Lain aneh aing mah. Ini rek ka dieu tapi bahaya. Incunan naon kieu nya awal dinya mah riweuh mun bisa dieu ini urang riweuh. Ngaranna ge nini atuh geus kolot. Dimaklum gitu mah. Wis apa sih kamu kan urang ini urang ya kan. Wah, edan sugan mah. Efek resep katesa gitu dah. Gegeloan. Mak, bade ka mana, Mak? Iya, mate menuju Marian ini si Kasep. Kasep. Nuhun. Saha atuh si Kasep teh mah nya? Nya, injuk mah eta teh. Manawi atuh Neng uninga bumi si Kasep paling mana? Terang mah henteu, tapi urang palarian mah kumaha dibantokan ku abi nya. Neng teu sawios. Sayo. Mak, anjeun harus Mak. Mak teh mun di jalan Indonesia.
sih terangannya kasih kasep. Aduh, hatur nuhunnya nengnya. Oh iya sih. Awatos. Resa. Ih, rek naros kalaresan. Bumi nasi kasep sebelah mananya? Salah. Resa bisa bahasa Sundanya. Aduh, salamannya lah. Lila itu Alah, sia. Galak geuning ah. Masa sih kasih? Mah incu mah eta anu di kampung. Eta teh incu mah hiji-hijina si kasep teh. Manawi atuh. Terang eta bumi si kasep di Karunya mana? Saha si kasep? Kasep lain kaset Nya. ari mana? Saliwang ieu mah. kasep mah eta teh nya kasep. Eta incu emak teh. Kasep eta incu mah. Terus ciri-cirina kumaha? Ciri-ciri nama aya kumisan saeutik. Aya jenggotan. Terus kasep we pokona mah. Da nu kasep di dieu Ya sahanya. pokoknya meureun jiga Arjuna gitulah. Udah kasep mah jiga Arjuna. Kan lamun telepat maneh. Incu mah teh puntuna teh hiji. Hiji. Si Pohang eta mah. Oh, itu kebeneran aya gimana, Mak? Kasep. Aduh. Incu mah hiji-hijina. Eta ninina teh nyaho sahanya. Neng kasep pokona mah. Menyebatkeun nami mah terang atuh da. Oh gitu. Tesa. Ya Tessa, nganterin emak kamu teh tadi. Oh, pantesan. Kita kenal sareng si Neng. Atau buah-buahan nu dicaritakeun teh kamanya si Neng ieu teh nya. Si mama ira tuh mah isin atuh mah. Mun kitu Isin atuh mah. Ih. Ayo uih mah. Ayo uih. Ih, nya si atuh. mama. Ayo uih. Neng atur nuhun nya. Oh, tuh Mas, si Pohang kararesan. Naros, rumah nasi kasep ke sebelah mananya? Kasep, Nanti kita harus taruh ke sebelah. Mana itu kalau Hanya umur. Nanya heula. Lalakina keluar pae tumpah.